Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng ibu dina pengajaran basa Sunda dinten ieu kanggo kelas 8 SMP Negeri 35 Bandung. Urang diajar paribasa jeung babasan. Paribasa mangrupa babandingan kalakuan atawa kaayaan jelema kana kalakuan atawa kaayaan hiji hal anu bisa jadi perlambang lakuning hirup. Papasingan paribasa dumasar kana maksud anu dikandungna, paribasa bisa dipasing-pasing jadi 3 golongan, nyaeta anu kahiji paribasa wawaran luang. Paribasa wawaran luang eusina ngebrehkeun pangalaman anu geus lumrah di masyarakat sarta bahan babandingan pikeun laku lampah urang. Contona aya kan mah tara meunangkan cerak maksudna usaha nu modalna leutik hasilna oge moal gede. Nu kadua buburuh nyatu diupah beas hartosna menang dua rupa kauntungan atawa nu diajar bari menang biaya sapertina kitu beasiswa. Anu kadua paribasa pangjurung laku hade. Paribasa pangjurung laku hade eusina mangrupa pangjurung pikeun milampah kahadean bisa dipiheulaan ku kecap kudu bisa oge henteu. Contoh ari di arah supana kudu dijaga catangna, maksudna ari aya banda atawa barang anu dialah hasilna kudu daek ngurusna. Kadua cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok, maksudna sagala rupa oge sanajan sakumaha hesena lamun dileukeunan mah bari junun tangtu bakal bisa. Anu saterusna nyaeta paribasa panyaram lampah salah. Paribasa panyaram lampah salah eusina panyaram sangkan ulah migawe pagawean anu matak rugi, boh keur dirina sorangan, boh keur kabatur. Biasana bisa dipiheulaan ku kecap ulah. Contoh, cul dogdog tinggal igel. Maksudna ninggalkeun pagawean baku ngalampahkeun pagawean nu tayah hartina. Nu kadua pagiri-giri calik pagirang-girang tampian, maksudna teu daek sapapait sama manis, teu daek sabilulungan, pada hayang leuwih ti babaturan atawa dulur. Tah jadi rupa-rupa paribasa aya 3. Nyaeta anu tadi didataan ku ibu. Ayeuna urang teraskeun kana babasan. Nu kadua babasan mangrupa oge pakeman basa anu geus matok kekecapanana jeung entep seureuhna, teu bisa dirobah. Lamun dirobah bakal ngarobah hartina. Upamana kecap gede hulu tangtu beda hartina jeung hulu gede, teu bisa diselapan ku kecap sejen deui. Upamana bae jadi hulu nu gede, hulu geus gede atawa huluna gede. Sarua jeung paribasa, babasan oge teu bisa dirobah jadi ragam basa hormat atawa dilemeskeun. Upamana bae jadi ageng mastaka. Nah, contoh-contoh babasan aya amis budi, maksudna alus budi parangina anu nyarita mindeng dibarung ku seuri. Kadua bengkok ti koro, maksudna teu kabagian kadaharan anu ngeunah lantaran teu datang atawa datangna telat. Kacindekan tina pangajaran dinten ayeuna nyaeta paribasa jeung babasan duanana mangrupa pakeman basa. Bedana paribasa mah winangun kalimah, ari babasan mah winangun kecap kantetan atawa 2 kecap. Sakitu pangajaran basa Sunda kanggo kelas 8 dinten ieu. Hatur nuhun kana sagala perhatosanana, mudah-mudahan aya manfaat kanggo sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.